lek 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 brek 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 subrek tempoho lonceng na. Wek. Ai budak kamarana. Jempling ki lembur teh aing mah. Ayo nama budak mah tara narongkrong di jalan ieu. Kunaon? Biasa. Budak mana geus ngasar jalan. Salah jalan. Kalau salah jalan. Maksudnya salah jalan kumaha? Biasa bisnis gelap-gelapan. Maksud aku masih bisnis anu poek apa kumaha maksudna? Backup kencang cut embe. Emang ember ke cangcut PA. Siapa mereka ngerti-ngerti. Anu masuk kayak di tol merah jingan, tol merah. Tol merah. Nah, gitu sih. Tol merah di mana? Tol merah teh. Kok lama tol merah weh. Maksudnya lampu merah. Kalau lampu merah di Si kosnya emangnya sih ya? cek aja cek. Ngaho ah. Jelas ya mah. Ih. Coba euy. Aduh, aing kudu ngasok heula ieu. Saung ieu. Heula kamarana ieu si kambing arareuweuk. Areuweuk. Aduh. Digarendakeun kieu euy. Dam, oi, minta kopi. Marah jelema. Aduh, gini si Edi dia. Oh, cet yo, aing ngaso yo. Tas mulung. Ini sepi ki, kemarana nya aing minta kopi ya. Oh, aing ge lu ngaso heula di dieu. Aing kamu kumaha nya? Diuk lah mending ge. Di kamar eueuh saha? Oh, weuh. Sepi ki ieu mah lembur teh. Enggak diuk di dinya tah, diuk. Diuk. Dan. Naon eta nah? Ieu. Ketel ya, cet. Di mana nya? Sanu ngalungkeun ketel aing di. Iya, aing berang-berang aing ngalungkeun Cicing. ketel. Milik aing ieu. Aing buka pepatah dan. Ieu lamun digosok sigara keluar jin. Sia mung, ing. Aing sieun sigara belah mana? Awas. Lalaunan sia lalaunan. Ieu danana heuh. Heuh. Coba. Kade. Kumaha ieu ngomongna? Sabodo aing mah teu nyaho. Bim, salah Bim. Keluar. Hei. Apa? Jin euy. Beri satu kemusibahan. Hah? Nah musibah sih teh. Musibah. Karena jelema ayeuna dibere kasenangan, teu ingat ka Gusti Allah. Oh, kayaknya. Duh, kumaha dan? Coba ceklan itu botolnya. Cicing. Emang sayang permintaan naon? Yang naon dan? Hayang beunghar. Yang loba duit aing mah, Jin. Aing mah hayang kaya. Hayang loba duit. Murka sia, naon ge geus murka hirup sia. Tobat teh lain hayang beunghar. Dunia geus kolot eta teh. Sumuhun, Jin. Tobat heula sia kabehan. Lamun geus tobat sia yang naon Siap. paling dibere. Siap. Jaga bahasa, jaga etika. Siap, Jin. Siap. Siap, Jin. Siap. Rek nurut orang Jin. Siap Om Jin. Siap. Pokoknya merek nurut Om Jin. Penting mah dikabul. Oh, aing mah yang dikabul aing mah. Kajen tobat ge, yang penting aing kaya weh. Kayak mah urusan Allah, yang penting mah siap tobat. Oke, siap, Jin. Urang rek tobat ya, Siap tobat. Om Jin. Siap Om Jin. Sia nyaho teh ayeuna usum corona. Teu nyaho. Sarua di alam aing ge usum corona ayeuna. Sia geura tarobat, beusian kena penyakit corona. Modar mah deuleus ya. Oh, siap. Siap. Tobat Jin. heula sama modar. Siap. Buru atuh Udah. Om Jin. Rek asup deui apa kumaha? Mudah-mudahan ih Bulan sieun. sieun ku sia. Cari kahina aing apa kumaha? Lain Om Jin. Sieun ka aing sia. Sakudu nama bunga sia teh di sadaran ku aing. Di alam aing, pangkasepna aing teh cogan. Puju membentukan banget siap. Jore tolol. Aing sieun ah. Ah, sia mah bener carulangung sia. Moal dikobul ku aing permintaan sia. Oh, siap Jin. Pokoknya mah ayo kumaha Jin. Puju emang nak gitu kenyataan butut ah. Om Jem, aing tadi bere ngomong. Cicing anak buah mah, heuh. Aing keur nyadaran heula, jelema nu di bumi ieu.
Siap. Alungkan eta teh kok, buru. Ulah makan dia talungkeun. Alungkan na buru. Buru alungkeun. Nih, harowo. Oh, aing ge ah. Ayo urang coba dia. Kabur ya. Lo sieun dia mah. Awat cet. Talungkeun. Ayo buru-buru cet, buru. Duh, aing kamana pipiran aing ieu. Hayam Mandila entog bebek angsa kamarana ieu. Kamarana nya. Aing. Nah, saya nu maledognya. Nyeri batak aing. Naon deui ieu? Sah. Uji lemah tapi Ya manusia manggil aing deui aing sia. naon eta? Ah, Ai siapa bisa naon? aing jin pangkasepna di alam aing. Sia naon manggil aing? Saha nu manggil sia goblok? Biasa sia ngagosok teko. Sia bangsa jin? Heeh. Biasa lamun bangsa jin sok merek permintaan sia. Teu hayang aing ka jalma-jalma ka sia mah. Can ditawaran geus menta sia permintaan. Buru aing pokona mah. Pur, Aing mau pasrah aing mau teu ditawaran ke sia buru. permintaan saya yang dikabulkan ku aing aya hiji persyaratan. Nah, buru. Tobat sia ka Allah ka Gusti Allah. Kok tobat? Oh tobat, lamun sang tobat, hayang naon sia di dunia ieu ku aing kabulkeun. Bener teh sia? Oh, sia asalkeun tobat. Hayang imah, hayang mobil, hayang harta, hayang padading mengoleh dikabulkeun ku aing. Asalkeun sia tobat. Cius? Ini apa? Buru ayeuna ka Gusti Allah geura tobat sia. Aing teu nyaho carana tobat kumaha. Kumaha tobatna aing? Urka si carana kitu mah, moal dikabulkeun ku aing permintaan sia. Sia mah pelit sia mah. Atuh geus ajarkeun ai sia kunaon. Tuh di Madang aya Habib ngorakene ganteng deui. Datangan ku sia hayang tobat ka ditu. Saha ngaranna jin? Aya di Madang tuh tengkeun ku sia Kasep deui. Jeung sia mah jauh eueuh tai-taina acan sia mah goreng patut itu mah ganteng gagah deui. Tengkeun sia ka Madang keur tuh. Geus sia lah loba omong. Aing lililan mah sieun oge aing nempuh beungeut saria. Asup di sia cara sia mah cara kitu mah. Bodo amat, asup geus aing sieun ah. Buru asup. Alungkeun heula eta teh ku ka aing. Ka mana? Aing alungkeun. Awas ya mun teu asup ku aing. Asup sia nya. Are weuh. Ih, mayan jeung wadah kopi. Ora mah aing geus tobat. Aing rek minta kawin ya. Awas ya mun teu kabulkeun. Ah, sia mah beurang-beurang ieu aya jin di mana aya jin? Jangan wae goblok. Aing nurin sia aman wae. Jin-jinan jin teh. Ayo cet. Mustahil sia Naon jin. sia rame? Eta jin di mah bawas jin naon naon. Naon ngur? Nyaho anjin jin aing Eta lihat budak dikeun naon? tadi. Budak. Nyaho anjin. Gara-gara iya sugan. Kunaon eta teh? Aya jinan. Mustahil 2020 kieu kudu aya jin aing rek entengar jika barudak da. Asli nanggur. Aing seger ngomongkeun aing we. Tah, kabuktian kan cikene kadenge kan sia. bener. Jin mah. Sia goblok ora dipicen. Nyaho aing jadi kabulkeun permintaan aing. Oh, budak teh. Aing rencana dikabulkeun mah bawa ku aing ka mana-mana ge. Di belakang kita teh banyak saudara-saudara yang mendukung dari ujung sana, ujung sini,